Bu malaikat cek Gusti dek budak barahan amat cenah datang karela bapak anak dikasurgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasurgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nya lindung mah dilawang anak na ngomong deui ka kapan kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nya lindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nya lindung bapak abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai dikajerokeun mah di pelataranna bae cak bapak naik gak cukup di pelataran ge cukup cak nyana teh jai salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabeh urang ayeuna teh masantren anak masantren ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi wa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji lan iku tetep ing dalam qaul sawiji utawi lafal tustahabbu dan sunahakeun ia istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wahia fil halilan utawiya istitabatul murtadi wal murtada ikut tetep ing dalam pada tumuli wa fi qaulim lan ing dalam qaul sewiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna maka lamun netepi ya karena murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karena murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun nanji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora den terima apa Islam wa Islam yakulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar
Hazana dikotikaya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wawaladul murtadin nakoda qabla au ba'da lan utawi anak wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurung rida au ba'da atawa ing dalam sauzan rida wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijina bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kitu geus cukup. Stekur di surah-surah nyana mah geus ngarti nu pernah mondok. Sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti. Asa ngarti bae. Murtadan ya dawang kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab. Okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang mah urang, rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majlis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain ieu sia goblok. Murtadana murtadiran fa muslimun maka iku kang muslim. Mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapana di neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur di talian abah ka mana abah mah ka neraka di yang kunaon bah abah mah sholat tepati kurang maghrib doang pernah abah mah sholatna kaburu nonton TV bae gaheula bah apan kula bisa maca kitab jadi ustad-ustad teu pernah ngabiayaan abah kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujuk neraka ka sorga Pak tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirantai di ka nerakakeun kajian Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di ka nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaran ku abah abdi bu malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang ka rela bapakna di ka sorgakeun nyana di ka nerakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus ka sorgakeun bae kabeh nah anu bapak nama dilawang bae cek eta cak bapak lah kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nya lindung mah dilawang anakna ngomong deui ka kapana kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapak naik gak cukup di pelataran ge cukup cak nyana teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gini geus ulah rugi kabeh
urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abah bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan kayaknya jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana raka kabehan Wapi kaulin lani ku teteping dalam gaul siji murtadun iku murtad Wapi kaulin lani dalam gaul siji makapirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah yang mengalanjutkan masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili aya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat teu jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nunita tobat na kos kitu di orang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di orang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan-urusan kesejahteraan di dunia betah bae atuh teruskeun ngangke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi demokrasi maneh kunaon henteu deuk ngarobah abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain gitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusia anu lemah takut sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nangke ditanya terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh Masya Allah Karim urusan murtad urusan itu salat urusan mabok urusan anu zina urusan maling nu korupsi urusan tanu gaku negara kos kadar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Quran geus ngajelaskeun walil qisas hayatu ya ulil albab di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun Zaid naik motor
pas lampu merah dikukun nyana culek-culek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokokna mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu ada setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-culek usaha bot ternyata ya polisi trit polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya nak kunya anak kene lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kalau udah jual beli polisi pohon bareng ya ngajakin BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP ya atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetap ditanyakan gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu nggak tahu Pak lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi tahu Pak belum dijelas lagi jadi lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti ah kenapa saya nggak lihat bapak Pak ada tablon eta dukun itu karana jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos gitu bae terus aya ketua hapi-hapi nyana pinuh dengan tata krama nu adit baik bahaya aya pemimpin datang gadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus dek datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu colong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh Masya Allah karim teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasage Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus ketika nyana manggi jahe bonceng deres lain ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng bonceng nyana hok ilmu badir ya eta kan asa teu dideuleukeun kan ku Allah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipikeun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun bae ku Gusti Allah
lamun bener-bener asa didelekeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab didelekeun kalau izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun emang aing teu neulekeun ka sia pantokeun sia ku aing tah eta teu asa jadi teh asa didelekeun ku Gusti Allah masyaallah nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa didelekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuncina naon ya tobat geura-ge ka Gusti Allah lamun ieu nitah tobat ka jelema murtad lamun nitah tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep teu istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa didelekeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah tobat kira-kira tobat ai tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot udahna aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek dina seserian nya datang ka imah seserian aman cek dina mah naon beureun emang Allah teu neulekeun bos teu neuleuk security teu neuleuk tapi Allah meneulekeun edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuk ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang osok meureun takan eta kan can ditika nah eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah ayo geura-ge nu ti mimiti balik datang ka ayeuna tobatan waduh baheula teh pernah nonton orkes neulebiduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan Masya Allah baheula pernah orang teh hadir nonton Oma Irama Oma Irama ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman ieu partai Islam Indonesia idaman pokokna mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sekaligus presiden sapaket jeung partai deui Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama dah ke bakal aya Oma Irama sabodo teh aing ngan ngabejaan doang kasih balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai ka surga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae guys lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah guys Masya Allah
urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami maling misalnya aya kene jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos kieu langsung astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar gitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek awena pohara amat teh mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bae kuburan tenang tuh oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ieu bae padahal mah kasep nya jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tatahan ja pararae horenganna ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ya ja paeh horenganna si ieu pengusaha gede ja paeh horenganna. Nah awak siaga bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo gara belah mana belah dia apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan keluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takut gitu orang datang ke kuburan teh itibat jadikeun itibat geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke urang bisa cerik urang teh tengah peuting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teh dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar
belonter teh awak. Nah, namun masih kena tidakkeun ceurik urang didinya nyenget lilin ieu seni dunya disebut lagi kembang api manukos di majasana asli mangka di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun. Kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi, urang datang ka ceurik. Padahal di polisi mah paling dia urang diinterogasi, kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik. Atut teh sakitu sugina menyeng. Wawan menyeng. Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya na ieu mah urang rek dibaheula mah nya teh cerik rek dibaheula tah ieu teh cerik awak urang teh pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop dosa mah teu dicerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade BK tadi ngaji ka Cilongoknya emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun kula mah teu penting ngadengekeun ka emang nang itu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong gede Kak koroncong gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang bangun hayangeun teh hayangeun lamun ku urang teu ditembalan manyun bae Pan manyun bae tah haji bebe jajana Kak balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna Kak itu kakak gelen teh hayang memberikan kan iya kan can boga duit sampai babe cerik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teu beli emas cerik teu beli selop cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang. Ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh dumantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerika dosa lamun teu bisa cerik tabakau cecerikan heula urang tengah peuting majikan ngadengekeun ka aji cerik laon kayaknya terus be dilekeun ku pamajikan cek haji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kayak nanya nya Kak itu si penting jam 3 sok cerik nang ulah yang nyaho lah lain kalau mah yang nyaho bae cerik naon sih barang setengah rahasia lain gitu Kak maksudnya besi ditolak cinta doang Kak si masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing kakak cerikan doang cerik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teu daek cerik geus 3 penting teu daek cerik coba nangan bawang
Aing teh cerikan supaya cerik beneran aing. Cerika ada yuk. Urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan uga kitu teh. Lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok ngadoa-doa aja. Eta ria teh kos kitu. Enggak sih mas sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunnan sia dibeuleum digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip ajunanya ka Siti Rubaiyah teh dek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun kerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai ki aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan bisa orang mata kos gitu Masya Allah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mata miboga kana mata teda mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepkeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pakai ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunan cukup yang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian
tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang. Ya Allah ya Rabbi, sungut teh lisan teh sanesan nu abdi nu Gusti dititip di abdi. Kita lobakeun maca Quran, maca sholawat, zikir, jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana, jeung aya elmuna di abdi. Nah ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna. Kadang-kadang ngomongkeun gatur, kadang-kadang dane Gusti. Lamun ieu dosa, lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti, henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti, lisan abdi. Astagfirullahalazim. Sok tobatan kan. Encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah. Kau mau datang ka ceurik. Ya Allah ya Rabbi, ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti. Ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya. Jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim, pake nyekel kitab, pake nyekel nu dihalalkeun ku Gusti. Tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti. Lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun, meureun abdi ngagejebur ka neraka. Ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge. Masya Allah. Nah ieu beuteung tobatan Gusti. Ieu beuteung teh pake eusi kadaharan Gusti. Beuh satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunana naturido ka abdi. Tapi lamun ieu beuteung pake eusi anu teu halal, kaya ning hasil korupsi, hasil maling, atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram. Tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti, numun anu diharamkeun ku Gusti. Misalna daging babi nu haram, daging anjing anu haram, daging kuya anu haram, daging orai dan lain sebagainya. Adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul, atawa duit pake meulina Gusti. Ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener, tobatan ku urang. Beuteung datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan, lamun teu ditarima tobat abdi beuteung meureun abdi di akhirat ka neraka. Sok geura tobatan. Dumbul kubul suku kabeh tobatan. Masya Allah. Eta kakarak tobat fil Islam. Eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh. Kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang. Ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus, tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh. Gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai. Ieu awak abdi teh aya batinna di jero, batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit. Di antara penyakit teh ria, hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti. Abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti, hampura Gusti urusan tak kurang hayang kalem ku makhluk. Boga rasa abdi teh, boga rasa pinter abdi teh, boga rasa gagah abdi teh, boga rasa segala-gala. Jabatan aya di abdi, kapinteran aya di abdi, kakawasaan aya di abdi, batur teh rarasaan aya di handap. Neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli, wah ini beuli jeung hulu-huluna sia. Ujub takabur diomongkeun, ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi, rarasaan urang asa punjul ti batur, asa leuwih ti balerea. Nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa. Ya ujub, ya takabur, ya ria, ya hubul jah, hubul mal, hubul riasa, wabe eta teh penyakit batin.
koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh ieu boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisirna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya merendah teu kan nah aya RT ge datang kadinya tawa nu ditugaskeun merenya nang kadinya mah kadinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jelema sugi mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret rek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia na ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cek Kangjeng Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret can salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit bajing urang di suku urang ngaguling deh mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah wah naik motor geus kumaha ge tewot geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentah dengawe astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah
istighfar eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungguh astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur leumpang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur leumpang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nanyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cak tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu sebab naon sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran manehanana mimitina belajar ngalegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu be ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal
orang cerik ini jadikan doa tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikan nu tobat teh lain-lain Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta bokos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun tek lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku ahli wali Allah mah lain deui ditajali horenganan nuker tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kana teu karasa ku wali Allah maka nyawa nu mantak wali Allah mah asa jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat. Gitulah orang nyaritakan tentang pertobatan murtadah ngaharapkeun di negara orang wallahu alam datang kairaha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.